Lah anjing. Kemarin main habis balik Bang. Kemarin cak anjing aing cerita heula. Kita naon. Beli cikur jeung asem. Oh, usaha. Pot. Jangan naon asem. Jangan rujak. Anjing. Jangan sepeda. Udah penting tuh kan sepeda orang ieu. Oh, ini nyameta sepeda. Mung bisa ruksak. Atuh ieu bari aing tadi bari kriuk 1000 ewa. Bere balak. Udah ngadu ieu, ngadu kekuatan. Ini aya nu aneh. No? Sedang aing leungit. Siang goblok. Ayo mah. Tinggal sarane ah. Jangan nu aing ah. Bawa sih geus cilaka euy. Ngomong gak nih kalau yang heula. Assalamualaikum. Cak geus ya? Kan ini suku aing gimana nyeri. Teka haja supaya euy kemarin. Urang ge ganti celana rejen. Ngali suku mana kumaha eta? Ini sore. Oh gitu. Ngali sedot. Yes, weh. Kunaon eta sokot deh? Ini kemarin ku sudah di Tong di baturan deui sudah di mah. jahat. Ini suku aing geus kekuat ieu. Sabar we di. Tah apa mana kemari? Naon? Aing ngagurus anjing yang na kebon awi. Sabar bray. Asli situ mah galak pisan euy. Kudu diincar ya teh. Siap. Heuh dul aing poho. Namun panggil jeung si Dandi ulah mun nanya ulah dijawab. Ulah Ini aing nyari hate kemari. Patris. Anjing ditanya kah tenemalan kitu. Gehel teh. Tadi tanya ke mana? Ince kamari teh nyeri hate. Ku si Dandi balap sepeda ditajong aing teh ngaguling ditulungan henteu aku teh ngeunaheun aku teh. Itu jeung babaturan teh. Ada goreng jeung babaturan dia. Geus lah tong ngabahas eta we ayeuna mah. Urang balik we. Ayo. Kunaon bodoh teh tanya teh tenemalan nya salah naon urang atuh. Perasaan urang teh kamari teh geus ngalongok ka imahna. Udah kurang. Irah jelema teh. Oi, anu kalete moal. Silwan. Ayo.
eta orang pengjauhna. Cicing nggak bilang. Sok-sok buru. Budak leutik ngiluan wae.